barinya nyekel HP Android. Aya HP di zaman Nabi. Oh, nah sesat dolalah kaingkeun teu dibikeun. Wah tuh mah ieu mah lain deui Kang Haji, ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi. Ari ayeuna sia nu ngabagi, ieu mah lain deui. Ngaji sia nu bener. Maca sejarah sapotong. Wah ti dituna. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nu ngariwayatkeun ayeuna haul. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kubur syuhada inda ra'sil haul. Fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Qala wa kana Abi Bakr wa Umar wa Utsman yaf'aluna dzalik. Satahun sakali Rasulullah datang ziarah ka Uhud ngahaulkeun para syuhada Uhud satahun sakali. Pasti Rasul berangkat setahun sekali ke Uhud. Rek naon ngahaulkeun para syuhada Uhud. Sampai ke Uhud Rasul membacakan kalimat assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kasalamatan pikeun araranjeun hei para syuhada Uhud. Bagja pikeun anjeun. Anjeun anu geus ditempatkeun di tempat nu pinuh ku kanikmatan hasil tina kasobaran araranjeun. Sahabat naros, Gusti aya hikmahna kanggo urang. Aya naon anjeun apal ieu makbaroh ieu makom saha sahabat-sahabat Gusti saroleh sadayana saroleh Gusti rela ngorbankeun harta tanaga bahkan nyawa dikorbankeun termasuk itu paman salira Sayyidina Hamzah ge aya di dieu makomna eta teh jalmi soleh sadayana. Yakin anjeun yakin inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, ketika kita mengingat orang-orang soleh maka Allah kontan nurunkeun rahmat. Mantak ayah haulan teh dararatang supaya menang rahmatna Gusti Allah. Alhamdulillah. Eueuh ti dituna nanaonan teh eueuh ti dituna bae sia. Tapi pentingna urang masantren di pasantren asli lain di pondok pesantren al interneti. Nu ngadidikna Kiai al YouTubi jeung Kiai al Googeli. Rek menta tanggung jawab ka saha? Sok datang di pesantren sila istiqomah sing betah perih insyaallah jadi peurah. Amin. Cekuring ge mending keneh jadi kriya menjara di kiai, cekuring ge bener teh. Santri jara di kiai 2 jam jadi beas. 2 jam jadi beas. Jadi kiai mah 2 jam cau asak. Ya iyalah. Sok tanya ke petani yang boga beas melak pare nepi ka panen sabaraha bulan, Pak? 4 bulan karak jadi beas, mending jadi kiai 2 jam jadi beas. Aing tiap balik ceramah pasti dah kardus aya beas. 2 jam jadi beas. Biasana Ki Ajis biasana. Oh aya tah. Bias. Entos dinya entos. Geus duadahan tadi aya. Atuh cau ge aya, pan teu hiji kardus teh biasana mah. 3 kardus hiji beas, kardus kadua abolu, ranginang, wajid, dodol, cucur jeung cau asak. Itu 2 jam ge asak eta cau. Tara menang cau atah mah. Kardus katilu sangu lalabna bakakak keur kieu. Cek ya Ajis teh mau dibere pisan. Teu nanaon. Rek meuli di jalan. Jang bukti. Pernah balik ceramah teu babawaan. Datang ka imah dituding ku pamajikan. Terus jalan-jalannya, jalan-jalan ceramah, neng ceramah. Ini teh mau berkat panitia pohon. Geus mah capek, datang ka imah ribut. Di hari tak jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Nah, guys. Saya jadi mau balik ke rasa siang guys. Sing jara di kiai, sing jara di ulama. Kibarkeun alma mater pesantren urang. Ka mana bego orang liar? Kibarkeun insyaallah. Iya, Al-Jauhariyah kudu nancep di mana-mana. Di mana ieu? Kiai di mana? Oh, alumni Al-Jauhariyah. Masyaallah. Guru urang kaangkat derajatna. Leres teh? Ieu mah nu kokoloeng. Eta budak teh kan baheula pesantren. Mabok anak tuh gitu. Di mana? Ya, pesantren. Guru nu goreng nasi.
Tapi giliran santrina bagus, akhlakna beres, ibadahna mantep, kadang-kadang guru nama teu disebut, nu disebut indungna bapana. Eta teh anak saku rajin ibadah, anakna Kang Udin. Oh, si Omah, eta indungna. Eta ku bisa si Omah ngadidik, lain menang ngadidik Omah, indungna lain menang ngadidik kiai. Kiai nama teu disebut-sebut, tapi giliran santrina goreng, nu disebut pasan. Siap kudu jaga akhlak di dia. Ya, jaga akhlak, alma mater orang kudu dijaga, tetap kudu dimuliakan di mana baik orang berjuang. Insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasulullah nangis ketika ingat ka urang ka umatna. Sahabat pernah bertanya, siapa sih yang kau rindukan ya Rasulullah? Yang aku rindukan adalah pewaris-pewarisku. Sehingga Rasulullah muji ka pewarisna, ka ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama kaula bakal lebih halus dibandingkan jeung para nabi nu diutus ku Allah ka kaum Bani Israel. Ya hebatna ya ulama umat nakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf mulia kayaknya mukjizat, bahkan aya riwayat Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf diudak-udak ku ratu Mesir bari geulis, Nabi Yusuf lumpat, senajan lumpat menghindar, hate Nabi Yusuf ngarasa resep sabab diudagna kuno gelis. Ngan untung Allah nurunkan hidayah karena hate Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf ngabalieur lumpat. Tapi pernah ayah sempat resep diudagna kuno ge. Ternyata ayah ulama Rasulullah di tengah padang pasir sorangan didatangan kuno gelis tengah liuk-liuk acan malah ceurik ngusir eta awewe. Ayah riwayat hikayat ulama fuqaha usab'ah, ulama ahli fikih 7 berangkat umroh, berangkat di Madinah ke Mekah. Perjalanan Mekah Madinah Mekah 18 hari pakai onta. Makanya Imam Syafi'i lamun belajar Imam Syafi'i ka Imam Anas bin Malik di Madinah ke Mekah make onta 18 poe. Eta kahebatan Imam Syafi'i lamun keur beurang dina tonggong onta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran. Penting sakali hatam Quran dihitung ku tatangga kula rencanganana sampai ke Mekah. Imam Syafi'i 18 poe perjalanan mampu menghatamkan 32 kali hatam Quran. Imam Syafi'i urang mah entong 18 poe sabulan Ramadan 30 poe sabaraha kali hatam urang leuheung 4 juz mah teu bulak-balikna kuluh jeung alif lam mim geus sakitu. Kadang-kadang sajud ge direjeng ku 10 urang di masjid meakeun kopi jeung kolak. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim sadaqallahul azim, terus ngopi heula. Ieu mulyana ulama kang jeung Nabi Muhammad. Ieu ulama fuqaha sab'ah anu 7 ahli fikih, 5 geus berangkat heula, ari nu 2an adi lanceuk ieu ulama. Kapanderian begitu di tengah padang pasir cek lanceukna, yang urang mah urang nginep di dieu bae di tengah padang pasir. Ieu urang nyeun tenda ieu, ngan jang tihang eueuh jang, wehna ujang neangan kayu jang tihang-tihang tenda. Geus we akang atuh neangan tihang mah abdi nu ngagalian taneuh di dieu. Kitu oke lah teu naon, akang nu ngaleos lanceukna neangan kayu jang tihang nyieun tenda. Adi na keur ngagalian taneuh rek nyieun liang tenda eta. Di tukangeunana datang suara awewe, Kang nuju naon? Cek eta ulama anu keur ngagali taneuh, anjeun ulah ka dieu, ulah nyamperkeun ka kaula, sabab di dieu kaula sorangan. Ari akang teu sadar cek saha sorangan jeung abdi duaan. Atuh ngaliuk heula Kang, wayahna siarek ngaganggu ka aing rek ngagoda ka ditu Kang, ieu dengekeun ku akang abdi teh di lemur ieu teh awewe panggeulis-geulisna kabeh lalaki kapengpeongan hayang jasa ka abdi ngan abdi teresep, abdi mah resepna ka akang. Astagfirullahaladzim, init sia init. Ieu ulama teu ngaliuk-liuk acan tungkul. Keur tungkul bari ngusir bari ceurik torojol lanceukna, cek lanceukna aya naon sia teh?